Oh, teu kada luyut ge tapi na poek Oh, ieu. Euy. sawara bae. Mun kada leung kena sumah. Iya mah dengan pemikiran anu awam men tentang makan siang gratis. Satu kecamatan eta 6.000 siswa. 6.000 kotak makan me beranja. 6.000 kotak makan beta. Kali lauk pauk dong pemana endog ya. Endog. Oh. Ulah ka kotok jauhin. Ulah. Endogna baheula. Pan eta membutuhkan telur eta kan 6.000 hulu. Heeh. Sapoe 6.000 hulu. Kali saminggu apan beak urang ieu endog. Moal boga endog. Moal boga endog. Kecamatan di dieu doang ya. Tekan di Oke, ulah diomongkeun bae puna beak be endog. Beak Naon endog. alternatifna? Alternatifna. Kan ieu siswa moal dibere endog bae meureun ngul poe. Endog bae. Naon alternatifna? Kada kotokna ya. Hah. Kali 6.000 sabaraha butuhna ekor eta si kotok. Atuh nu ngendog berarti Beak gitu. deui bae tuh. Oh. Ya. Karak 2 poe ya, karak 2 poe. Oh iya, endog jeung kotok geus beak. Lauk. Oh lauk. Bukankan ternak lauk saeuseikeun di Kecamatan Subur mah. Lele be eueuh lele. Eueuh. Nila eueuh. Eueuh. Bandeng ge eueuh. Oh, aya lauk laut. Lauk laut. Si bandos. Aya 2 gengsengan. Atuh eueuh, moal cukup. Wah cukup. Maka alternatifna teri. teri. Diregejeg. Nah, Tah, asup eta asup. Eta ge lamun keur musim. Lajuna mah tembang berwujud teri mah. Tidinya aya inisiatif kana tempe. Tempe. Eta ge teu ketempean. Oh, nya ieu teh make kacang ieu teh mah nya. Kacang ieu di mana pasokanana eta kacang? Nya tina sakeureut teh sagebleg ieu lah nya. Eta paling kajieun ujung 3 jelema. Tilu jelema. Butuh bara geblegeun eta 6.000. Jadi pada dasarnya apakah ingin mensejahterakan rakyat Atau atau menghilangkan makanan yang ada di bumi, dihabiskan dimakan. jadi duit teu kapake teh tayutnya. Nah, teka pake. Berarti lain sejahtera burung, nu ngaranna sejahtera mah sagala aya. Ya. Ieu pan endog bae ge sapoe 6.000 hulu atau anak ulah mah kayak endog ge sore teu kabagean. Eueuh. Eueuh. Eta teh, coba kumaha teh solusina eta? Atuh cek uyu tadi teh kumaha teh urang apakah ngendog ge jelema di imah? Ulah reuneuh. Kumaha carana urang ieu ngendog. Jadi pemerintah eta menurut abdi ya mah anu bodoh. Sarmin. Sarmin. Jadi sebelum mengadakan salah satunya program eta memberikan program dulu ke masyarakat. Umpamana ya masyarakat diwajibkan miara kotok petelur Petelur saimah 10 ekor. Loh. Gitu. Berarti lamun kebutuhan 6.000 eta ngan 600 imah. Nah, karak kita disebut sejahtera. Kacumponan eta mah yot. Kacumponan. Solutif eta. Kita pikir kecamatan kami doang eta sakitu. Mau ulah mikiran batur ieu mah. Bukan batur. Lior. Lior. Kudu se Indonesia. Terus bisa Indonesia sabaraha juta. Atuh endog kotok petelur kan unggal poe, mainan ngan boga waktu 6 bulan. Oke lah, endog nama bisa kecukupan. Tapi lamun dihakan kotokna, ya daging kotokna ya, panahayang katumbuh teh anu leutik sabaraha bulan. Angka gede. 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. 2 bulan setengah kan kotok berarti. Daging ganti ku sapi berarti. Atuh sapi beak musim di Amerika, di ditu teh di Singapura. Kilang Australia. makan gratis, sok kadang-kadang. Kehabisan den. Heeh. Laju harga mahal teh naik. Gitu. Kuari cabenya uyut hargana baraha? Sabaraha cabe? Ya 180 ngadengana berita mah. Kayak mah pan sakintal kebutuhan sepoe. Digerus pakai samara. Jauh cabe teh sedapnya. Aduh mau sedap. Bisa nu make pedas katumbar, pokona mah wah be. Laja. Kira uyah baik aya uhan uyah. Uyah aya uhan. Heeh. Jeung kilang ulun kadahar ta uyah. Aku 6.000 porsi mah nya. 6.000 porsi. Ya sacomot saporsi lah nya. Pokona mah kitu be. Bo bahaya ya berarti ya. Lamun di pikiran teh nya. Gitu. Lamun ilu mikiran teh ya, kilang gitu ge kalau masyarakat ieu teh ilu mikiran kamayangan. Kumaha bedeung-deung bae tah. Gitu.
Kemayang, aya makan sengkan kemayang. Anak pula tuh kadahar dog, dog ku aja ge sok dagang kotok. kudu dahar di imah. Nasi pemerintah hayang nama. Eta kasebut saya mensejahterakan rakyat teh ya. Gijina bagus. Giji bagus. Ngan didinya ieu doang berkorupsi. Korupsi naon? Kumaha eta didinya? Aya titik korupsi teh didinya eta. Eta tadi teh uyut kumaha taneuh. Heuh pan kuari memeh aya yang saliwu jelema yo. Sewa taneuh. Sewa taneuh. Saha baru ditana mah? Oh. Ih kuari lain pon ayo. Kuari infona ieu jelema neangan tanah anu luasna 600 meter. Cena. Ejeng. Jeung dapur umum. Bo jeung masak. Jeung masak. Pokona mah anu geus minta duit ti heula. Cena. Ada yang ngoburan batur teh ya. Bikin dipoto, bikin setorkeun ke pusat. Disewana sekian. DP heuleun teh eta. Bisa jadi gitu. Operasional. Bo. Bisa jadi kayak penipuan tentang lahan deh. Oknum. Pokoknya mah kuari ieu geus rame anu neangan tanah ukuran 600 meter. Jeung dijadikeun dapur umum. Nek dikontrak 5 tahun. 5 tahun kontrak. Bo. Aju uyut butuh bara operasional kana ana supaya tanah ana nu disewa. Oh nya. Cocok eta. Atuh saha tanah ana pinggir jalan. Mukula gae boga. Hayang we disewa. Mapak gitu mah eta. Ge pagede-gede sogokan berarti eta didinya letakna berarti eta yun. Karena tinggal anu boga bendot. Titiknya di mana ke lokasinya? Ngupas Gitu. Tanah bawa ieu di dieu geloba tanah. Di lembur kami geloba. Lahan nu geura rek ngarewa mah. Kalau gitu pemikiran kami anu udah kampung mah. Coba ge pikiran ya ku coba ge. Ieu sapoe 6.000 porsi ya. Kali Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu kan? Ya anu masakna ge leuwih ti 10 berarti. Atuh leuwih pasti. Jam 11 eta kudu geus dihidangkeun. Didahar kan. Bojeu kan ti peuting keneh eta. Jam moal kuat eta ibu-ibu banu masak. Kalau baru gering eta. Beres. Oh, pasti. Oh, banu gering hareng. Baru neheng dikeukeup ku salakina nya. Pokona. Lu saminggu eta yut. Atuh jam hiji geus udang. Udang masak kan. Berarti judulnya coba ge kupikirannya ku kabeh judulnya. Bagus ya judulnya. Judulnya ya coba pikiran ku kabehan. Heeh. Coba makan siang gratis. Cocok, pas. Sapoe 6.000 porsi. 2 sakecamatan. Satu kecamatan. Dan Liret. Sayuran beak penimbang. sedangkan nu ka pasar Panimbang panen sakecamatan Sumur doang lain. Anu dagang motor ke atuh aing pokona mah kalian gitu kan ulah dikira tapi nu lain kudu ngobroli ya. Ngan ieu mah judulnya coba bae pikiran gitu. Coba bae pikiran tentang makan siang gratis. Lain nek nyerahin kemarin kan teu ieu tapi mah. Atuh nama ngeunah urang dibere dahar mah anak urangnya. Kamayang. Datang ka imah teu ngahaliwukeun. Kebutuhanana ieu kadang-kadang kabeak. Nah, kebutuhan. Eta pan aya cau yutnya. Oh, cau teh sok cau Ambon. Eta 6.000. Cau pan eta. Atuh 6.000 sisir. 6.000 biji. 6.000 biji. Atuh sasisir mah pan aya baraha 10 kan aya. Thailand seutik eta cau. Atuh moal ka kirim ke Jakarta moal. Di dieu ge beak. Buaya beuh cauna. Bae. Buah mah cau atah keneh ge di ieu teh di naon ngaranna? Di karbit doangna. Karbit biasa. Manda bol naik ke beak digoreng. Dijin gerejek di asian. Yakin kamu? Iya. Mas, ya mah coba kepikiran mata muka kabeh naik. Lirir. Lada lirir. Berarti kasarmin mah ya. Geus kasarmen naon kasarmen? Siap. Musim hujan kasarmen. Deuh lah kasarman besar.